A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi jeung eta tetep pikeun i'rob nasab. Khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Al fathatu tegesna fatah, wal alifu jeung alif, wal kasratu jeung kasroh, wal ya'u jeung iya, wa hadfun nuni jeung ngabuang nun. Fa ammal fathatu maka anapon ari fatah, fatakunu maka eta aya naon fatah, alamatan eta jadi ciri, lin nasbi pikeun i'rob nasab, fi salasati mawadi'a dina 3 pirang-pirang tempat. Fil ismil mufradi tegesna dina isim mufrad, wa jam'i taksiri jeung jama taksir, wal fi'lil mudhari'i jeung fi'il mudhari, idza dakhala nalika asub, alaihi kana fi'il mudhari, nasibun naon anu nganasobkeun, walam yattasil bari henteu antel, bi akhirihi kana tungtungna fi'il mudhari, syai'un naon. Wa amal alifu jeung anapon ari alif, fatakunu maka eta aya naon alif, alamatan eta jadi ciri, lin nasbi pikeun i'rob nasab, fil asma'il khamsati dina pirang-pirang isim 5. Nahwu ra'aitu abaka wa akhoka, contona saperti ra'aitu abaka wa akhoka. Ra'aitu ningali kaula, abaka ka bapa anjeun, wa akhoka jeung ka dulur anjeun. Wama jeung saperti kalimah asbaha anu nyaruaan naon ma, zalika kanu kabeh. Wa amal kasrotu jeung anapun ari kasroh, fatakunu maka eta aya naon kasroh, alamatan eta jadi ciri, lin nasbi pikeun i'rob nasab, fi jam'il muannatsis salimi dina jama muannas salim. Wa ammal ya'u jeung anapun ari iya, fatakunu maka eta aya naon iya, alamatan eta jadi ciri, lin nasbi pikeun i'rob nasab, fit tasniyati dina isim tasniyah, wal jam'i jeung jama mudzakkar. Wa amma hadfun nuni jeung anapun ari ngabuang nun, fayakunu maka eta aya naon hadfun nun, alamatan eta jadi ciri, lin nasbi pikeun i'rob nasab, fil af'alil khamsati dina pirang-pirang fi'il anu 5. Allati anu raf'uha ari rafa'na lati, bisabatin nuni eta ku tetepna nun. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kauluhu anu ieu, ayeuna urang bade ngabahas ciri-ciri i'rob nasab. Sakumaha kamari diwartoskeun bahwa nasab teh eta teh babagian daripada i'rob. Anu mana ari i'rob eta teh adalah perubahan tungtung kalimah kusabab beda-bedana amil anu asup kana eta kalimah. Anu mana perubahan tungtung kalimah eta aya 4 bentuk, kahiji ropa, kadua nasab, katilu khofad, kaopat jazm. Robah kitu tina ropa, robah jadi nasab, robah jadi khofad, robah jadi jazm. Anu mana urang nalika hayang nganyahokeun anu sapertikeun kumaha keur tingkah ropa, sapertikeun kumaha keur tingkah nasab jeung anu sanesna, eta teh hayang nganyahokeunana teh lain ku tahrif tapi ku ciri. Anu mana ayeuna teh urang rek nganyahokeun tentang ciri-ciri i'rob nasab supaya nyaho kana i'rob nasab. Nah, di dieu dicarioskeun bahwa ciri na i'rob nasab teh eta aya 5. Kahiji fatah, kadua alif, katilu kasroh, kaopat iya nu kalimah hadap nun alias ngabuang nun. Ngan pedah kamari diwartoskeun bahwa ieu ciri-ciri teh nyirian kana i'rob teh henteu asal-asalan, tapi ngabogaan hancengana masing-masing. Tegasna mah dina kalimah-kalimah anu tertentu. Nah, ayeuna urang langsung bae ngabahas kana ciri i'rob nasab nomor kahiji nyaeta fatah. Anu mana ari fatah eta nyirian kana i'rob nasab teh eta dina 3 tempat.
kahiji dina isim mufrad, kadua dina jamak taksir, katilu dina fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah upami ayeuna urang hayang nganyahokeun anu sapertikeun kumaha isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari alladzi lam yatasil, eta mah kamari tos dibahas dina bab sebelumna nyaeta dina anu ngabahas ciri i'rab rofa. Nah kamari diwartoskeun bahwa isim mufrad eta kalimah isim anu tuduh kana hiji. Tuh ayeuna urang langsung bae ningali kana contoh di dieu. Di dieu teh aya contoh isim mufrad sapertikeun lapaz zaid atawa lapad baban atawa lapad baitan. Eta lapaz zaid di ngaranan isim mufrad sabab hartosna zaid teh tuduh kana hiji zaid. Zaidan hiji zaid. Baban hiji pintu. Baitan hiji imah. Jadi henteu aya makna dua, teu aya makna loba alias pirang-pirang. Henteu dimanaan dua zaid, dua pintu atawa dua imah. Pun henteu dimaknaan pirang-pirang zaid, pirang-pirang pintu atawa pirang-pirang rumah. Tapi di dinya teh ngan dimanaan zaidun zaid, baban pintu, baetan rumah. Tuh nya teu aya makna dua jeung teu aya makna pirang-pirang. Nu kitulah isim mufrad. Nah isim mufrad ieu bila mana tungtungna difatahkeun berarti eta teh keur tingkah nasob. Sabab isim mufrad dina nalika nasobna eta teh dicirian ku fatah. Sapertikeun dibaca zaidan. Tuh tungtungna teh difatahkeun dan atawa baban. Tuh tungtungna teh difatahkeun atawa baitan. Nah eta teh nuduhkeun bahwa eta isim mufrad teh keur tingkah nasob. Harkat fatah teh harkat jabar teh ya kitu nya. Terus nomor kaduana fatah nyirian kana i'rab nasab teh nyaeta dina jamak taksir. Kamari pembahasan jamak taksir entos dipayun pada simpul nama jamak taksir teh tuduh kana loba alias anu ngabogaan mana pirang-pirang bari robah ayeuna tina adegan mufradna. Sapertikeun lapad rijalun. Eta teh jamak taksir hartosna teh pirang-pirang lalaki. Pirang-pirang tuduh kana jamak alias loba bari ayeuna taksir. Taksir teh pecah tina adegan mufradna. Anu mana mufradna tina rijalun teh adalah rojulun. Tina rojulun kana rijalun pan di robah-robah gitu bentukna. Dina mufradna mah rojulun harkatna teh rojulun itu rojul. Ari di dieu mah harkatna teh jadi rijal, ro dikasrohkeun, jim jadi dipatahkeun. Dina mufradna mah rojulun henteu aya alipan cuman 3 hurufna tapi nalika dijamakeun jadi rijalun. Jadi aya alipan jadi ditambahan. Jadi robah tina adegan mufradna. Nu kitulah jamak taksir. Atawa nu sapertikeun lapad rusulun. Mufradna mah rasulun, hiji rasul. Rusulun pirang-pirang rasul. Robah tina adegan mufradna rasulun kana rusulun. Rek tina segi harkatna ataupun nyaeta di dieu mah aya anu leungit. Dina mufradna mah aya wawan tapi dina jamakna mah teu aya wawan. Gitu. Nah nu kitu teh ngaranna jamak taksir tuduh kana loba alias ngabogaan mana pirang-pirang bari robah tina adegan mufradna. Nah ieu jamak taksir oge ciri nasobna teh ku fatah. Tegasna bila mana aya jamak taksir tungtungna difatahkeun berarti eta teh keur i'rab nasob. Sapertikeun dibaca rijalan. Tuh tungtungna teh make fatah. Atawa rusulan tungtungna teh difatahkeun berarti eta teh nuduhkeun keur i'rab nasob. Nomor katiluna fatah nyirian kana i'rab nasab teh nyaeta dina fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari teh kalimah fi'il anu aya huruf kamudhorean nyaeta iya, ta, hamzah, nun. Sapertikeun contoh yadriba, tadriba, adriba, nadriba. Nah di awalna teh aya huruf kamudhorean. Fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un tegasna mah anu tungtungna teh henteu kaantelan ku alif, wawu, iya, domir. Mana atuh ayeuna contona sapertikeun di dieu tuh nya tahla pada ayeuna aya driba tungtungna teh ba tina doroba gitu kan. Nah saenggeus ayeuna si ba alias saenggeus ayeuna tungtungna eta teh teu aya alif atawa wawu atawa iya domir. Nu kitu teh dingaranan fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah fi'il mudhari anu sapertikeun kieu eta teh ciri nasobna ku fatah. Tegasna nalika manehanana dipatahkeun berarti nuduhkeun kana keur tingkah nasob. Nah contona tuh lafad yadriba. Lafad yadriba eta keur tingkah nasob sabab kaasupan ku amil anu nganasobkeun di ngaranan amil nasib tahan. Itu nya.
Sehingga kan manehna kudu nasob, ciri nasobna nyaeta ku fatah. Kunaon fangna ku fatah? Sabab fi'il mudhorekna alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nomor kaduana ciri i'rab nasob teh nyaeta alif. Alif nyirian kana i'rab nasob teh nyaeta dina kalimah asmaul khamsah alias isim 5. Nah di dieu dina ciri i'rab nasob alif eta teh aya persamaan jeung ciri i'rab rofa. Dina i'rab rofa ogen aya anu dicirianana teh ku alif. Jadi alif teh bisa jadi ciri i'rab rofa, bisa jadi ciri i'rab nasob. Tapi sanajan ayeuna aya persamaan, nyaeta papada dicirian ayeuna ku alif, tetep ayeuna aya perbedaan sehingga keun urang bisa ngabedakeun oh alif di dieu mah nuduhkeun keur tingkah rofa atawa alif di dieu mah keur nuduhkeun keur tingkah nasob. Naon atuh anu ngabedakeunana? Nyaeta bentuk kalimahna. Nah di dia diwartoskeun bahwa alif dina i'rab nasob mah nyirianana teh nyaeta kana kalimah isim 5. Sedangkan kamari dina i'rab rofa mah alif nyirian kana i'rab rofa teh nyaeta dina isim tasniyah. Tuh, jadi bakal berbeda. Matakan dina nalika urang manggihan kalimah anu tungtungna aya alifan, eta teh perhatikeun heula bentuk kalimahna. Ieu isim tasniyah atawa isim 5. Lamun isim tasniyah mah jatohna i'rab rofa, lamun isim 5 mah berarti jatohna teh i'rab nasob. Nu sapertikeun kumaha atuh isim 5? Nah, sapertikeun di dieu aya 5 kalimah isim nu kaasupkeun isim 5 gitu. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Sabenerna mah nu ngajadi contoh teh atau nu dicirian ayeuna ku alif teh nyaeta kalimah nu kahiji. Lafad aba, akho, hama, fa jeung za. Nah, eta teh kan aya alifan tungtungna teh. Anu mana isim 5 ieu teh adalah isim mufrad tina abun, ahun, hamun, famun. Ari za mah da kitu-kitu keneh nya. Teu aya mufrad anu henteu diidopatkeun gitu nya. Nah, terus eta ayeuna anu 5 kalimah teh diidopatkeun. Maka dina nalika anu 5 kalimah ieu diidopatkeun jadilah dingaranan isim 5. Naon anu ngabedaan ayeuna jeung isim mufrad anu biasa? Nyaeta tina segi ciri i'rabna. Ari isim mufrad anu biasa mah ciri i'rab nasobna teh ku fathah. Nah isim 5 mah ciri i'rab nasobna teh lain ku fathah tapi ku alif. Tuh, isim mufrad biasana mah cuman dibaca aban doang. Tapi begitu eta isim mufrad anu 5 ieu diidopatkeun, maka atuh robah ngaranna ngajadi isim 5. Pangna robah ngaranna jadi isim 5 nyaeta robah tina segi ciri i'rabna berbeda. Anu mana ciri i'rab nasobna isim 5 ieu mah nyaeta ku alif. Jadilah dibaca abaka, akhoka, ro'aitu ningali kaula abaka ka bapa anjeun wa akhoka jeung kadulur anjeun. Tawa contoh nu sanesna tuh aba bakrin nya bukan berarti kana ka bae didopatkeun teh mudhof ilahna mah bebas kecuali domir iya mutakalim eta. Nah eta teh ngaranna isim 5. Jadi 5 kalimah isim abun, ahun, hamun, fu jeung zu anu diidopatkeun maka eta teh ngaranna isim 5. Ciri nasobna ku alif. Nomor katiluna ciri i'rab nasob teh nyaeta kasroh. Lamun dina tajwid mah bahasana teh JR, kasroh gitu. Nah, kasroh ieu teh ngajadi ciri pikeun i'rab nasob ngan saukur dina sakalimah nyaeta dina kalimah jama muannas salim. Nu kumaha jama muannas salim? Jama muannas salim teh nyaeta kalimah anu nuduhkeun kana loba, jama teh ya, tegasna ngabogaan mana pirang-pirang. Bari tungtungna teh aya alif jeung teh anu berupa panambah duanana. Sapertikeun contoh di dieu lapad muslimatin atawa lafad hindatin. Tuh eta lapad muslimatin teh maknana teh pirang-pirang awewe muslim, pirang-pirang muslimah gitu. Nuduhkeun kana loba bari tuduh kana awewe ieu muannas. Bari tungtungna teh aya alif jeung ta panambah. Sabab mufradna tina muslimatin teh muslimatun. Itu dijamakeun jadi muslimatun. Atau sapertikeun lapad hindatin. Pirang-pirang neng hindun. Mufradna mah hindun dijamakeun. Jamana jadi jama muannas tambahan tungtungna alif jeung ta pirang-pirang hindun. Nu kitu teh jama muannas. Nah, ieu jama muannas dina nalika dikasrohkeun eta teh nuduhkeun keur i'rab nasob. Tegasna lamun urang hayang nganasobkeun kana jama muannas pek cirian nasobna teh ku kasroh nyaeta dibaca hindatin atawa muslimatin. Ngan kahade
Aya nu mirip jika jama muannas sapertikeun lapad auqatin. Mirip gitunya, papada nuduhkeun kana loba pirang-pirang waktu. Terus tungtungna teh aya alif jeung t. Tapi inget dina lapad auqatin eta mah teu kaasupkeun kana jama muannas sabab ternyata takna lain panambah. Da mufradna tina auqatin mah adalah waktun. Jadi tina mufradna ge tos aya tean gitu. Nah, atuh eta lapad auqatin mah asupna teh lain kana jama muannas tapi asupna teh kana jama mudzakkar. Maka lamun aya lapad auqatin dikasrohkeun eta teh lain keur tingkah nasab gitu nya, tapi keur tingkah i'rab anu sejena. Sapertoskeun kitu. Jadi nasabna tina auqatin mah kulantaran eta mah jama taksir. Jama taksir ciri nasabna adalah ku fathah. Maka nasabna teh dibaca auqatan. Terus bisi aya pertanyaan, pan atuh eta mufradna tina lapad muslimatun oge, muslimatun tuh dina mufradna teh aya tean. Nah, di dieu perlu dikanyahokeun bahwa te anu aya dina mufrad muannas ieu eta teh lain teh asal. Tapi te di dinya teh adalah te panambah nu dingaranan te taknis teh. Anu mana asalna pisan mah tina lapad muslimun. Muslimun teh jalma muslim. Ngan pedah lamun ayeuna muslimna muslim awewe supaya ngabedaan antara lalaki jeung awewe nya eta ditambahan lah ku te marbutoh gitu nya. Te taknis mutaharikah teh supaya nuduhkeun kana muannas dina kalimah isim. Jadi dibaca muslimatun. Jadi berbeda antara te mufrad dina lapad muslimatun jeung te mufrad dina lapad waktun. Dina lapad waktun mah memang eta teh huruf asal, waktu teh akan urang nyebutna agen. Ari di dieu mah te panambah. Gitu sanes ayeuna teh asal. Dina mufradna ogen te eta teh te panambah, maka dina nalika dijamakeun oge sarua te nana teh berupa te panambah, lain te huruf asal. Nomor kaopatna ciri i'rab nasab teh nyaeta iya. Iya jadi ciri pikeun i'rab nasab nyaeta dina dua kalimah. Nu kahiji dina isim tasniyah, nu kadua dina jama mudzakkar salim. Isim tasniyah eta teh kalimah isim anu nuduhkeun kana makna dua. Dua zaid, dua pintu, dua rumah, dua naon bae pokona mah nu aya makna dua. Lamun jama mudzakkar salim mah nyaeta jama mudzakkar mah nu tuduh kana loba bari lalaki. Nah eta mah rek ngaran lalaki atawa sifat pikeun lalaki. Sapertikeun pirang-pirang zaid atawa pirang-pirang jalma soleh gitu tuh. Atawa pirang-pirang lalaki muslim, pirang-pirang jalma muslim. Eta teh asupna teh kana jama mudzakkar. Nah ieu isim tasniyah jeung jama mudzakkar salim eta teh ciri nasabna ku iya. Gitu. Ngan sok sanajan ayeuna ku iya tapi tetep aya perbedaan tina segi pembacaanana. Nah contoh isim tasniyah mah sapertikeun lapaz zaidaini, dua zaid, atawa babaini, dua pintu. Contoh jama mudzakkar mah zaidina, pirang-pirang zaid, solihina, pirang-pirang jalma soleh, lalaki soleh. Gitu tuh. Jadi sanajan tungtungna aya iyaan tapi beda gitunya. Harakat anu samemeh iya jeung nu sabada iya, beda pembacaanna teh. Isim tasniyah mah aini. Lamun ayeuna jama mudzakkar mah ina. Eta lah perbedaan antara isim tasniyah jeung jama mudzakkar anu dicirian ku iya dina nalika keur tingkah nasab. Jadi lamun urang manggihan isim tasniyah atau jama mudzakkar di iyaan tungtungna eta mah keur tingkah nasab. Lamun kamari make alif zaidani eta keur tingkah roba. Robah ayeuna mah manggihan deui zaidaini. Oh eta mah keur tingkah nasab. Lamun kamari jama mudzakkar di wawan zaiduna. Oh eta mah keur tingkah roba da ciri robana ku wau. Lamun ayeuna di iyaan dibaca zaidina. Oh eta mah keur tingkah nasab. Sabab ciri nasabna ku iya. Sesuai ya teh dicarioskeun dina ta'rifna gitu nya. Kan ta'rifna isim tasniyah teh huwa madalla ala snaini bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatin nasbi wal jarri. Eta tah aya wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatin nasbi wal jarri. Pun ayeuna dina jama mudzakkar oge dicarioskeun dina ta'rifna huwa madalla ala jam'iyatin bi ziyadati wawin wa nunin fi akhirih fi halatin nasbi fi halati raf'i punten. Wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halatin nasbi wal jarri. Nah eta aya ditambahan iya jeung nun dina tungtungna dina tingkah nasab atawa jr. Nomor kalimana ciri i'rab nasab teh nyaeta hadap nun alias ngabuang nun. Jadi ieu mah bisa nuduhkeun eta keur tingkah nasab teh justru ku eueuhna nun. Biasana aya nun ieu mah jadi teu aya nun. Dina naon atuh eta hadap nun nyirian kana i'rab nasab nyaeta dina kalimah fi'il mudhari anu af'alul khamsah.
Nu kumaha nu af'alul khamsah mah sabalikna tina alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lamun alladzi lam yattasil mah tungtungna teh henteu aya alif wawu iya domir, maka af'alul khamsah mah nyaeta fi'il mudhari anu tungtungna teh kaantelan ku alif wawu iya domir. Sapertikeun contoh-contoh di dieu aya riba teh. Kan ari tungtungna teh ba. Nah sanggeus ba di dinya teh aya alifan. Aya riba antadriba atawa aya wawan aya ribu antadribu atawa aya iyaan antadribi. Nah dina nalika eta lapad yadriba yadribu jeung tadribi anu dina ayeuna keur tingkah ropana nama eta teh aya nunan dibaca yadribani tadribani yadribuna tadribina. Maka dina nalika keur tingkah nasobna nyaeta keur kaasupan ku amil nasib sapertikeun contoh di dieu kaasupan ku an. Ciri nasobna teh adalah dibuang eta nuna, leungit ayeuna eta nuna. Jadilah dibaca ayat riba. Kunaon atuh pangna ciri nana teh bet hadap nun alias ngabuang nun. Sabab ayatna nun alias tumetepna nun eta mah nuduhkeun keur irob rofa. Ari ayeuna mah lain keur tingkah ropa. Ayeuna mah robah ngajadi tingkah nasob da kusabab kaasupan amil nasib. Maka atuh teu layak di dieu teh aya ciri ropa. Gantian lamun dina ciri ropa mah ciri ropanana teh ku ayeuna tetepna nun, maka di dieu mah ngajadi dibuang eta nun teh. Gitunya. Sapertikeun kitu. Nah, ieulah sadayana ciri-ciri i'rab nasab anu 5. Jadi i'rab nasab eta bisa dikanyahokeun ku cirina anu 5 ieu. Tegasna ku fathah alif, kasroh iya jeung hadap nun. Bila mana aya kalimah anu tungtungna difatahkeun atawa make alif atawa make kasroh atawa make iya atawa dibuang nunna, berarti eta teh bisa nuduhkeun eta teh keur tingkah nasab. Tergantung bentuk kalimahna. Anu mana tadi disebutkeun fathah nyirian kana i'rab nasab teh ngan saukur dina 3 tempat, dina isim mufrad, jamak taksir jeung fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Lamun alif mah nyaeta dina isim 5, lamun kasroh mah dina jamak muannas salim, lamun iya mah dina isim tasniyah jeung jamak mudzakkar salim, lamun hadap nun mah dina fi'il mudhari af'alul khamsah. Wallahu a'lam bishawab.